Alhamdulillah, wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah, alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithni sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa nab'atil qaddatir rahmaniyah wa afdalil khariqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyah wa ba'dilil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatil saniyah wal rutbatil aliyah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma 'allimna min 'ilmikal makhzun. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana min 'ibadikas salihin. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana amanna bima anzalna wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil tukang son punten ehon alit deh. Ibu terang eho mun salesna keluar hejo ehon alitkeun mah. Para kiai, para masyayikh, para abuya, para habaib sanajan disebutkan hiji-hiji nami, insyaallah sadayana diangken guru pribados, mudah-mudahan dipasihan sehat walafiat. Keluarga besar almarhum Tino sepuh nepi kanu anom sadayana mudah-mudahan dipasihan kegiatan supaya tiasa neraskeun sepak terjang almarhum. Para jamaah muhibbin, para santri sasarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Abdi ayeuna umur hampir 40 hiji tahun tapi can kabita kana paeh. Kalau bicara tentang haul berarti aya nu dihaulan geus wafat jalmina. Sebenarnya ini bukan tentang mati, tapi justru ini tentang cinta yang takkan pernah mati. Bayangkan mah, iya mah lembur sebenarnya mah cocok nama disebut mahsar ya dak ya. Sebab aya jambatan di nepung ka ditu ya. Aya ge mahsar nu kieu mah. Lain bongkok. Iya sebenarnya mah Kang punten ya. Iya rek cacahan ngaji teludeng ya, minder ya. Geus manut heula ceramah beungeut aing eleh. Iya aing mah jujur ya. Itu mah Eropa, aing mah Afrika. Lamun nyacahkeun paeh. Hampur abah ieu, nu geus kolot mah geus wisan nyacahkeun paeh rencodan kana Kehela ya, iya cacahan kudu nyambung jeung judul lah. Cacahan mah lain tentang ramena, lain tentang resepna. Kumaha carana nyelak dia kana hulu angan. Iya, agar kita tidak polongok kawan. Ya dia polongok, hitut dibekap diamuan ku sorangan. Kalau di kami itu namanya belakok samidin itu. Padahal mah ieu jalma anu rineh loba. Mana itu Kang Sona? Mang, coba. Tukang suara ya, Kang. Dengekeun emangnya, dengekeun ya. Treble, efek, ehopaehan kabeh, middle bae. Ampun emangnya, kajenting mamang nu boga pan aing pemain. Jangan panggil aku anak kecil paman.
Aku sudah buluan. Terus bangnya sedap sakit. Bicara tentang Abah Haji Juhri, Abah Haji Kaping dan yang lain sebagainya. Iya paling ke levelna beda. Lamun pasar teh itu mah supermarket. Urang mah pada yang cuangki. Nah cuangki cari uang jalan kaki. Nu cacahana RT, Haji Asep RT. Atuh itu mah geus gubernur. Presiden. Nu nyacahkeun presiden RT. Atuh loba mantok bah. Kaheula ieu cacahan kiwong-kiwong dah ieu. Lamun bisa teh mah pengajuan, lamun paeh bisa diojol, lamun paeh bisa dituker, atuh nu karari heula nu dihembat. Naon subang sia-sia pikeun negara, hayu sia Pancasila teh kata alar, Indonesia Raya teh jelas, cangkra cengkre bade dikobong, ngaji mah henteu papaju bade digedekeun, molor sorangan ai hudang duaan. Pak, punten. Ganeng tolol dia. Kepret miskin. Hampura bahnya hampura. Dia seueur kiai seueur sepuh. Abdi ngomongna kieu, lain ceuleudeg nauzubillah. Emang bawahan tina kikitirna kos kieu ya. Kasar. Ingat, orang yang mulutnya kasar itu jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi bermuka dua. Entah hayang ngising. Tolol ngangeusehan cai. Disebut haus. Ieu nu kieu ngajur teh di adanan teh akomat doang kieu ya. Mugo nganteran cai nan hayang ngising. Kang, punten. Lamun bisa ditukerkeun teh mah pengajuan nu kararieu heula. Naon sebabnya? Keberadaan almarhum Abah Haji Juhri, Abah Haji Kaping. Eueuhna di teangan. Karasa kaleungiteunana. Boa mah lamun nu kieu nu paehna mah kolot teh alhamdulillah boa mah. Dan nu kieu mah ngomong kasar, aya sopan minta jajan, mengaku sia. Aya malam minggu, dren bek ka Citra mah aja. Datang jam 3 peuting, lain mah geura molor kana goreng kejo lah. Ini tidak fitnah, ini kenyataan. Tapi aturan paeh pan geus Allah anu boga aturan, bener teu? Allah anu geus boga ketentuan. Matakan urang anu keur hirup keneh kudu rada pikiran ieu. Tanggal paeh mah ulah kalender dah. Paeh mah teu ngora teu kolot. Kadang-kadang anak paeh miheulaan kolotna. Kamari mah digajuk, kotok paeh miheulaan anu bogana Kak. Kadang dusun. Ganggu bae aing usaha ya. Ampura bah, ieu mah lain ceramah, ngapain dan leupas. Hebat ieu lamun ceramah kerung bae nya. Atuh geus peuting he. Geus lajurna mah edankeun saeutik tah. Tadi abi nanya ka MC, "Mang, hujan teh di dieu?" "Henteu cenah." "Why?" Abdi tadi berangkat jalan Rangkas muter ka dinya teh kana kelapa sawit teuing teh nanya ge. Eta. Kaheula Kak. Ganeng dia. Pajah dulur dia gitu aing dia. Dah ieu ceramah tanggung bedul. Punten ya, ieu cacahan ulah khuruj an muqtada zahir. Ieu cacahan kan bab haul, bab kematian, berarti cacahan anu berkaitan mah jeung ieu. Ngan mau ageura make dalil, ya beungeut kieu ka hakim moal. Geus kumaha bae dedak na keh. Da lo kieunan seliek deui, lieu deui. Atuh biasa kieunan bapak kolot iya. Dimulai si jalur eta geus hujan amprekan sampai ka Sempur memeh gembong. Tapi kunaon di dieu eueuh hujan? Sebenarnya alam ini sedang memberikan sinyal. Karena antara benda hidup dan benda mati sungguh ada korelasi. Peka ge. Kita ini manusia, bukan pohon pisang yang pakai jantung tapi nggak pakai hati. Ulah ngomong, atuh menang Allah tam, atuh dia mah pang Allah nak.
pan urang lembur menyebut Allah make wau. Salah sih eta nyebut. Lamun nyebut Allah bibir nu handap ulah ilu gacong. Tahan. Allah. Imak Allah Akbar. Eta gara-gara sungut bibir nu handap gacong ka luhur. Sebenarnya ini bukan hanya sekedar hujan. Jangan bilang ini hanya faktor kebetulan, karena semua yang terjadi sudah ditakdirkan. Makanya saya titip, apalagi dalam urusan perasaan, jangan berlebihan, sederhana saja. Sederhanalah dalam urusan perasaan, agar sakitnya nggak terlalu dalam ketika takdir tak sejalan dengan harapan. Ternyata kula husnudzon karena nu dihawalan ieu jalma soleh. Sebab abdi mah kieu Kak, jalma mah nempo hasil, lamun pepelakan hasilna bararagus, berarti eta binih bagus, bener tak? Atuh meureun melaksan atuh jadi cabe lah. Melak kalapa jadi kalapa, kecuali panganten melak kanjut jadi jelema. Tak. Kaneng yo. Tuh hadir mah tuh cara kasepuhan tunggul bae kueh beak. Heula bah. Abdi mapan ka Abah Haji Juhri henteu dedes kana pamenteuna. Abah Haji Kaping teu dedes kana pamenteuna. Ngeun abdi terang anak turunanana. Sanu teu nyangok kana pramana Ki Unan. Satungtung deuleu kabeh nyangok. Sakitu anak incu putuna nu calang. Non adonan malam Jumat kabeh gitu ya. Dari kula husnudzon karena saya melihat fakta di lapangan. Natijah nakos itu berarti henteu hakim. Berarti imah binih-binih gede. Maka kula husnudzon hujan anu tadi terjadi sampai jam 8 setengah 8 karak-karaat ada korelasinya dengan hari haulnya almarhumen ini. Karena abdi husnudzon ieu jalma soleh. Ingat karena keterangan wa iza dzukira salihun fi majlisin khalaqallahu sahabatan lam tamtur illa fi ardil kufri kullu man syariba min ma'iha aslam. Kupingkeun sadayana di mana baik jadi kula husnudzon bahwa hujan anu tadi diturunkan ku Allah sinyal tina alam bahwa menyetujui ittifaq bahwa orang yang sedang dihauli malam ini adalah orang soleh tanpa diragukan lagi. Jadi ulama nyarios kieu wa idza dzukira salihun fi majlisin, kalau ada orang soleh sudah wafat, namanya disebut-sebut di majlis ilmu, di majlis zikir. Buah mati saminggu kayaknya lu ngajikeun lagi, huh? Setengah bulan. Buah mah deng-dengen, anu melak jagong deng-dengen, anu melak kacang deng-dengen, anu melak cau. Dina hatena mah engke sugan dina waktuna kaala jeung haul almarhum. Benar? Ku hayang kahakan. Kajeng rubuh ku hayang dipake suluh. Jalma soleh. Makanya alam serempak mengatakan wa idza dzukira salihun fi majlisin, lamun aya jalma soleh maot diomong-omong ngaranna di tempat majlis zikir. Tadi tadi meureun MC Abah Haji Juhri deui, Abah Haji Kaping deui, Haji nu hadorot hadinya deui belekok nama ilaruhi nama eta deui bener. Kita tadi nu diomong nu paeh bae ieu mah nu hirup lagi diomong-omong. Makanya Pak Haji Asep saha di dia lain saha. Makanya kalau ditanya di Haji sorban ketinggalan, jangan pakai sorban aing mah. Bisa pajak kiai. Sama kiai lain, boro-boro orang dia pamajikan tan pernah nyebut kain kiai. Dan kiai nyatu kan bener. Paling sore aing disebut AA, Amil Atma meureun. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kula nyarios kieu Allah sing ridho ka kula. Sing aya barokahna luber ngepret ka abdi ya. Lamun aya jalma soleh geus maot diomong-omong ngaranna di baheun
Abah Haji Juhri deui, Haji Kaping deui. Kitu bet gitu. Maka Allah masihan bonus, masihan penghargaan pikeun Abah Haji Juhri jeung Abah Haji Kaping ieu. Dengan cara naon? Khalaqallahu sahabatan. Allah akan menciptakan reuk di atas langit reuk. Nan kana bahasa Indonesia tuh belekok bae nya. Awan mega dibegal bahasa uang lah hai. Buku kieu nya. Ya udah ya, kalau hadir begini nih, laki-laki sama istri jangan dihiji-hijiin ya. Ampun abah atulah aing sekolah lagi gitu belah. Kamari genong uak ke Bekasi ditanya sama siapa di sini? Atuh aing ngalamun heula cek aing munduan berdua, segeun aing sorangan bersatu cek aing. Khalaqallahu sahabatan. Wow, kamu batuk. Kayaknya ya, iya, mudah-mudahan orang iya menang ilmu ya penting ayeuna nya. Di Al Mukarram, Kiai Unan, iya malah ngapain nu kasurupan. Iya malah lain ceramah kaunan kula mah usaha ieu. Atuh tadi kula di itu kak, ieu nanti bisa mobil ka dieu, motor doang beut kayak tungtung dunia ieu mah. Atuh mobil tadi tungtung dunia tolong. Kamu tersinggung. Sorry, bukan status aku yang berlebihan, hati kamu saja terlalu baperan. Udah kalapatan buru kutut sok kuping kan. Sebagai bentuk penghargaan pikeun ngahargaan jalma soleh nu diomong-omong bae ngaranna geus lain marrotan ieu mah marroten pati nu datang nu ti Bogor meureun nya anu ti Jonggol anu ti Balaraja datang ka dieu kalau bukan atas nama cinta ngising tai moal datang ka dieu. Khalaqallahu sahabatan. Horeng Allah ngahargaan ka jalma soleh ieu ka almarhum Allah bade penghargaan. Dengan cara apa? Khalaqallahu sahabatan. Allah ciptakan awan di atas langit. Dari awan ini Allah akan turunkan hujan. Kan meureun di mana ge memeh hujan aya tandaan. Reuk heula mendung ha. Pancikona teh tah gerangkatan cenah gera jahitan pakaian da geus reuk geus lemung. Kabeh ge aya tandaan. Hayang dahar lapar heula, hayang ngising mules heula. Coba lamun tadi bade tanda, hayang ngising teu mules, aing keur ceramah kolonyon bangsa teh Adam keluar. Adam. Katakan tah santri urang di Kobong, hirup balangsak, hirup masakat. Biasana ge pada sok betah di Kobong mah jalma anu masa Allah ieu. Cilok aya anak bupati betah di Balai Rombeng, cilok aya. Eta mah anak Soleman, anak Sayuti. Moal jauh eta anu langsung spikarunya lah banget bisa dieun. Banget kotak amal. Aduh ai. Kabeh ge eta batakan urang hirup balangsak. Tapi urang betah di Kobong dibere betah ku Allah. Haji boga wiridan hiji ge kurang dibulak-balik, diulang-ulang. Padahal macan aya karasana nya. Jawa hayang ngarokok eueuh rokona. Wayah hayang nganjang dikanget teu malik-malik ya beungeut masa Allah meureun tapi kirang gitu ge diwirid bae terus mata atlaqa lisanaka bil talab fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka lamun urang dibere daek ngadawam kana hiji wiridan padahal kurang teu karasa tapi diwirid bae malah lamun katinggalan sok dikodoan fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka eta tamarek diijabah ku Allah matakan boga wiridan terus bae nya kamari abdi kaleresan wih di Mekah kamari malam Jumat haju aya tatangga ka haji cenah minta barokahna bedu cik aing pajana mah aing di Mekah nanaeunan meureun pajana mah aing ibadah pukul molor bae di hotel pukul ulama ayeuna geus sanksi kaena cik batu cenah nyium hajar aswad seungit ulah kamari nyium hajar aswad bodelan parek asup kana androk urang Mesir aing misalnya saya sih otak saya embak sih nya. Iya.
eta nya di urang eta jalema husnudzonnya anu balik ti Makkah mah cenah 40 poe nu balik muga aja cenah cenah barokah keneh mustajab keneh aing keom bae teu nyahoeun paman sedang apa di sana sok isin teh nya ayeuna Kak cenah ka haji abdi mah boga anak hiji-hijina terus dipencit doraka Oke kumaha kitu Masya Allah kula mah cenah ditokohkeun ku masyarakat ajeng-ajeng dimuliakeun kula mah diburak ku tayeu ku anak boro-boro ngaji boro-boro masantren dipasantrenkeun ku urang kuat 2 mobil bapana uana kabeh dibawa urang mah cacahan keneh jeung kiaina anak mas naik ojek datang ka imah wow kamu tersinggung salat bae salat teu dititah mah teu aya dititah salat ngamuk nek gelut jeung kolot anjing-anjing kudu kumaha coba haji minta jampe atuh jampe naon teh boga teuing nek jampe ngising tah geus kieu bae sugan heula cek susuganan nya ya kula ge lain jelema soleh kula ge lain jelema bener ka dieu ka lamun geus bener mah kula moal terhapoting dengan kejo ka dieu nah bae lamun nikah anak salat kieu bae make ayat kursi sabaraha macana lain masa sabaraha ayat tadi baca kursina dibabukeun kana hulu Kak coba katakan abdi Pak sebenarnya memberanikan diri ieu nya memberanikan diri teu beda cara santri titah naswir hareupeun guruna ngagibrig sebenarnya mah nu mata kula dieu ge ulah kajeung bitis hawal abuya atuh anak abuyana Abu Haji Juna ge Abu Haji Ajun sana tuh kan apa jadi da keung ieu mah bapana atuh lain cacahkeun ieu mah memberanikan diri ieu mah hitung-hitung sorogan bae anggap ae badan leupas lah Allahu Akbar matakan abdi mah enggak apa-apa saya dijadikan sebagai alat propaganda bukan tentang politik tapi bagaimana caranya agar orang itu sama orang soleh itu tertarik pokoknya kakek yang mesti tertarik kamu lamun kayaknya pi omongan ibadah kayak pi omongan imam guru aing bae datang ke masjid lambat bae ditinggalkeun bundung aju narik zikir pikir seuleun batur hadorot sorangan pergi di imam 40 Fatihah kuat dibawa ka duki atuh kayak doa asam gaji kuat ilahau ganeng dia ya sebagai jangan polongo ya kula pernah kula jadi imam pan rada hayang kalem ku calon mitoha da aing nyaho itu nggak calon mitoha bo aing naik tabarok subuh bangsat aing beres uduk salam dikenyang baju aing ku bapak aing polongo dia jadi imam ngarusak agama edan pikiran kaje tuh anu can beuki kana salat tuh belah ditu tuh makana sing tertarik ka jalma soleh Pak puntennya lamun nyaritakeun mazhabul arba'ah Imam Hanafi, Maliki, Hambali sareng Syafi'i kan loba ayeuna jalma anu keluar di medsos bahwa kita yang sekarang anu ngaji Fathul Mu'in, anu ngaji Fathul Wahab, Riyadul Badi'ah dianggapna golongan ahli bid'ah karena untuk mengikuti manhaj salaf. Dipikir kan goblok eta. Cik ulah nu disebut salaf teh mana ulama salaf? Eta anu cik Rasul Abdul Qurun Qarni. Generasi yang paling baik adalah generasi ketika masa aku sedang hidup. Generasi para sahabat. 100 tahun beak ganti ku para tabi'in. 100 tahun beak ganti ku para tabi'ut tabi'in. Matakan lu dianggap ulama salaf eta kurun hiji-hijinya sampai 300. Ayo orang zaman kiwari ulah disebut ahli bidah sebab orang mengikuti ulama nu zaman hiji sampai 300. Naon sebabna? Kan orang bermazhab, makanya kudu bermazhab eta. Kudu hapana sejarah. Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Berarti aya di kurun eta, berarti Imam Hanafi salah. Orang bermazhab taklid ke Imam Hanafi, berarti orang mengikuti manhaj salaf.
Imam Maliki pangkolotan pan Imam Hanafi. Imam Maliki lahirna 83 Hijriah, wafat sekitar 171. Jadi umurna sekitar 90-an, 90 tahunan lah, 90 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Nu paling ora eta tah, nu paling sakedeung hirupna Imam Syafi'i, lahir 150 Hijriah, wafatna 204, 54 tahun. Wah, deung-deungeun mah hirup di dunia 54 tahun. Tapi hasil karya pikeun keberlangsungan Islam. Sabara juta hukum anu menangga istimbat Imam Syafi'i tina Quran jeung hadis, sehingga jadi bijil kitab sehingga loba ya urang sebagai mukallid Imam Syafi'i. Urang ayeuna make Fathul Muin, make Riyadul Badiyah, kabeh mazhabna mazhab Syafi'i. Berarti kulantaran Imam Syafi'i lahir di tahun 150, wafat 204, berarti aya dina kurun hiji sampai 200, berarti eta salah. Urang taklid ke Imam Syafi'i, berarti urang mengikuti manhaj salaf, lain ahli bidah. Nu paling ora Imam Ahmad bin Hanbal 164 Hijriah lahirna, wafatna 240 Hijriah, jadi 77 tahun hidup di alam dunia. Imam Syafi'i anu paling sakedeung umurna 54 tahun, tapi hasil karya jeung hasil kreasi untuk Islam luar biasa. Makanya dahikam aya bahasa kieu, man burika lahu fi umri adraka fi yasirin minaz zaman min minarillahi taala. Jalma nu hirupna dibarokahkeun ku Allah umurna teu butuh lillah, dalam waktu yang sangat singkat bisa meraih anugerah ti Allah. Masangkeun 4 bulan bebedangan akur jeung 40 tahun. Otak diberi cerdas, akhlak diberi hade, henteu polongo. Jawab polongo. Polongo. Ah meuli sampo datang sabun colek kan tadi urang. Ih loba anak kopi omongan. Lempang keleuyeur doang teh palin. Dikobong cangkra, cengkreng haha hihi be. So, panjang mah loba piomong, gerak kita di lemur. Aya panjang loba piomong. Ai cacahan miliar. Ai ngaroko ilu goblok. Ini bentar tarang mah. Eta nu kitu kana beungeut download eta nu kitu. Komo ta tukang bisnis merah 5, jarar engkel aing nemponang. Abring kana mobil, 2 mobil, baju dicekek nek aja. Cacahan miliar. Ting merek kepret miskin. Imam Syafi'i hirup 54 tahun, tapi hasil karya na geus teu ka itu. Mamang hirup geus 64 tahun, geus nyeunaeun mamang. Ya paru kurang ge fotokopi. Kali-kali dong orang Jepang nyeun motor Yamaha, ieu mah nyeun motor teu angeus-angeus ya merekna kumaha. Tapi deung-deungeun mah deukeun nya. Imam Syafi'i jeung Imam Ahmad bin Hanbal kan eta beda dina hasil pemikiranana, hukum-hukum anu kagalina beda. Ieu mah kieu dordar misal, tapi mereka saling mencintai. Ketika Imam Syafi'i teu damang, Imam Ahmad bin Hanbal noong kadinya cager. Doang urang hayang balik di tongku indung cager taruhan. Wow, aku ngarencod. Pan urang mah kadang-kadang ustad jeung ustad pasilisihan paham kabawa ka imah. Nu ieu cau Ambon berkata imah cau Hasem baet. Komo nu hahaleun mah kieu. Nu hajat deket nu ustad ieu, ustadna setengah badan juga nama ieu. Ai nu ieu diondang ti heula. Nu ieu mah teu kabedaan. Ih, cangkel kana beung ieu. Makana ustad nu ieu kudu boga polo. Tanya, ai ustad eta ka mana? Ih, poho teu kabedaan, teh angkeun heula. Hajuda tanggal dinya, titah dorot gitu. Titah narik dikir, kumaha nu ulah kitu babagi kabeh mah hirup mah. Ke ieu hadorotna, ieu amin apan ka amplop kabeh toh. Dalam khususnya DPR RI itu jalma palinter, profesor, doktor, tapi kurang garlut dong di TK. Itu bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan.
Makanya santri ulah ngaji bae saya dikobong. Simpang hardia ngawiri. Ingat kawan, dunia ini terlalu jahat buat pria yang tak punya apa-apa. Dah. Enak aing doang, edan ngomong sorangan ya. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu teu damang ditolong ku Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali kuat cager. Kenapa? Karena mereka saling mencintai karena Allah. Dordar ge eta mah dina urusan pendapat doang, argumen. Hatena mah saling mencintai. Jadi kalau kamu berharap punya suami yang baik-baik saja, pilih kandidat dari malaikat. Kami juga laki-laki punya mata, punya hati. Laki-laki juga sama kan kalau mata, kalau dicolok matanya. Dengar kan? Sok lo mah bisa ngomong. Kamu nggak kayak lagi pacaran mah. Kamu bucin. Sekarang mah kamu banyak diam. Kamu cuek. Hei. Tahu kenapa? Kenapa kami cuek? Karena yang di pikiran kami itu bagaimana cara bikin kamu bisa makan. Dengekan. Awas dah, lembut mulai entep ya. Araga. Iya masalah ki beki ngusep kuat diwakwah. Alamatan mereka dan bedul. Ingat ya. Kalau laki-laki doyan mancing, kami bukan hanya sekedar butuh ikan. Kalau kami hanya sekedar butuh ikan, kami beli ke pasar ke Palelangan. Kami mancing mencari inspirasi bagaimana cara membahagiakan istri. Dengerin Imam Ahmad, murahnya kesepuhan. Iya mah cacahan urang cacahan para ulama salafus saleh banyak. Sugan urang tertarik. Najen orang lain jalma soleh, tapi orang mencintai orang soleh. Nya, uhibbuhum, walastu minhum. Kami mencintai mereka, walaupun kami belum seperti mereka. Nyontoh mah kudu kanu bagus, ceng. Lah, kiai lagi remak. Aing rumasa, banget aing tengiblat. Atuh meusnak sakikieu mah ieu mah lain hideung kurang caang. Lah nyadak eta eta kula pernah maca di sejarahnya. Imam Syafi'i keur gering parah. Jual ba Imam Ahmad bin Hambal. Cager ngadadak. Doang urang keur gering di toong bebene, nyawa bebene. Ala iya. Baheula mah dak mun nganyang jauh kajina di Kang hiji nu nganyang 7. Damar tengah-tengah hararideung we nya. Baheula mah eta lamun nganyang meuli kuai-kuai. Edan zaman saparila bedul. Baheula mah eta lamun lalaki ngat. Dia mah teh nyaho zaman saparila. Baheula mah eta lamun nginum saparila. Edan. Mana ieu pemuda saparila? Baheula mah jauh kajina di Kang hiji nu nganjang 7. Atuh kumaha kokodokna. Jamu teu gelut di jalan. Baheula mah asal kuno ieu teu beunang, kabehan ulah beunang. Kumaha cara supaya bubar? Paneangan simet, ya sukeun ngana bungbungna diisingan, diketruk atuh ceracrot. Aya bikang botai. Eta otak radikal kuat datang kadinya ya. Pan baheula mah eta, dusun. Eta lamun naik nganyang, atuh jalan teu boga motor. Batur mah zaman RX-ing, atuh urang mah cap cokon. Anu di tengah jalan, sakilo kedek anu bikang hayang ngising kantongan batu. Rep etana. Baheula mah tai bisa diajak dame kah? Ih teu nyaweun. Pengalaman teu. Udah. Sesoreun dia. Baheula teh mun naik ngabesan geus dangdan gagah, hayang ngising geura kantongan batu baheula mah.
eta tai dong menang ku sirep rep penyahuan budak mah nah santri masya Allah nya tapi ayeuna mah santri garagah bah HP lagi iPhone ayeuna mah heubeul mah zaman kami eta ku hayang nganyang bae ge ban batu make tanco lavender teh anu cap dengkak kurang ban ku hayang make minyak wangi aya sesa usam teh gope meuli emeron set pan seungit herang naik asup teh mah bika hujan gede atuh ngebul doang boboiboy ya laki-laki harus punya cerita kawan kupingin ku sadayana matakan jalma soleh mah menang putuh bae ti Allah endah benanaeun ge insyaallah tabarakallah filosofina eta tangkal caunya tangkal cau pernah ngawe akabi hese sih tegaulnya kieu lamun jalma can aya karamatan kieu ya abah tuh teh nyenehkeun bejeng ke laing mah makana ai sakola ijazah tebus kan dusun tangkal cau moal bisa dipaehan sanajan dicacak diracik-racik gepeng jadi pepetek mereka patek gelap tah moal kudu paeh tangkal cau mah lamun can mere manfaat heubeul kami nonton film zaman Jarum Super iya tuh yang mah jujur nih nek nana nyetakeun batur ngabohong mending aing digejakeun eta sia hewan nu penting asal Allah bae ulah hewan kain aing mah hewan ku mah betak balangsa eta cenah aing balik keur berekatan bari ku aing dibeulem ngomongna daek ya saklek lah kagok teu wau aing mah ampura banyak di Medan ya makanya aku lama mah cenah dihaeukan ku santri moal marah aing mah pan sok aya nya dijauhkan ku santri kuat ngamuk teu boga adab kuat ngajak ngadu ngaji edan lebay lamun aya santri penghadir ngagorowokan mubalik itu bukan tidak punya etika bukan tidak punya akhlak itu bentuk ekspresi kecintaan mereka terhadap ulama makanya jangan hanya bisa menghakimi tapi harus bisa memahami mereka pun sama ini buat ini suara rasa kawan tangkal cau kira-kira nah dalam film zaman Jarum Super kan baheula mah nonton film eta kaciri subuh teu hudang ngala batu teh cai pan kami mah berharap asal jam 12 bae filmna Eparnas jeung Inneke pokoknya rame bae musuh eta mah pokoknya eta mah kiu bae nya lah abah geus sok rame mana abah ge nyaho baheula mun aya film tontonan bae mau kasur bari malingan nogasin dan maji sia kalakuan pengalaman dong mah eta lamun film datang ka peuting film bokir deui dono deui jengkel kumaha ngomongna film butut tuar datang ka jalan pan manggih dapuran cau cepat ya hawa pusing mana 5 kilo jauh ke kamera ai film butut bedul cepat dicacak beakan dapuran cau sugan teh mah paeh menang 2 poe ditaong teh pucungul petecan deui rek ngabangun imah pas ngagali pendasi aya tangkal cauan cik nu boga imahna ala ka akar-akarna meleng be nu bogana timuyan da kagok jeung coran menang saminggu coran mah geus teu pucung geura kita lamun ngeramik aya tangkal cau ala ka engke sia beulah eta keramik deh Pus ngawe, akai nges akin nges asak janji aku tidak akan pernah mati sebelum aku bermanfaat buat kalian dorok dia ada purana menang saminggu perang menang saminggu kehujanan pucung pan geus ngomong ke Haji Asep aku tak akan pernah mati
Biarkan anjing menggonggong, namun kafilah tetap berlalu. Makanya jangan menyerah karena hidup rumit. Jangan menyerah. Walaupun hidup kamu sepahit kopi, jangan menyerah. Belajar dari kopi. Walaupun pahit, manis masih bisa dinikmati. Ajay, mas. Dengar gendak. Mbong imalain. Entah ima torek terkadang. Kode. Bah, kupingkeun. Tapi lamun cau geus mere angkal cau geus mere manfaat. Pucungul ongkol. Geus dicepat ku beungeut cetak. Lot jantung dipihiraan deui nu melakna mah teu nyahoan. Allahu akbar. Lot sampai kolot cauna. Geuraan dah bisi kapihilan nu bogana aja. Goblok banget. Batur mah cik nu bogana bisi kapihilan ku nu maling. Ieu lain. Cik nu maling bisi kapihilan ku nu bogana. Hesepan IP walian mah kitu. Geus moal kati ku polo gelo. Begitu dicepat cauna teu kudu dicacan, teu kudu dituan. Menang 2 poe ge ngulapek. Pahamnya? Mupakat eta kitu mupakat. Emang gitu kayaknya. Makanya ya orang ya. Atuh jadi tanggal cau kak. Makanya ya hampura bahnya. Hampura kakabehan. Atuh ja ewalos ja ayeuna gitu wau ieu. Iya ka alumni, ka para santri, coba lamun urang rumah sacan bisa mereka guru. Coba ulah nyian sedih guru. Abdi sok kadang-kadang eta nempo alumni Abah Abdi hatang lebaran. Kita mau ku aing ceurik, hareupeun bapak aing ceurik. Nyacakeun ka susah, bari anak ting seureuk kitu nyaho di Ciwida nyaho coba ceurik anakna. Hareupeun bapak aing meureun nya, atuh iba teh iba. Balik dibere beasa kan. Anak mah dibere duit, dibawa kabeh. Beduh. Ieu mah rampok cek aing ieu. Tah, coba eta ulah jadi alumni rampoknya. Iya lamun urangnya bakal guru cuan ulah sok ngacahkeun ka susah. Guru mah alhabatan kolot eta lamun nempo murid susah nyelak takana hulu angen. Coba jadi fakir aroya wajhun goniun kadenteng tegableugna naeun sumringah doang beungeut download datang kana guru sumringah. Haju ya lamun punten ya santri abdi boga pernah neangan wiridan geus beak Lombok beak Jawa Timur dak ku hayang boga santri pan hayang boga santri teh hese bah batakan abdi mah ya aya budak ngora ngahikmat amuna rame atuh bangga mah bangga tapi tidak sebangga anu boga santri sebab aya ngahikmat mah keur hirup keneh tukang hikmat tak mun karasa atuh diteruskeun teu karasa atuh pindah. Ai kanu boga santri mah eta atuh rek ka hati teu ka hati atuh ngotok-ngoyok bae di dinya. Masyaallah barakallah. Hayang boga santri teh hese karasa ku abdi bah. Teu cukup ku pinter ngaji teh orang eta katurut ku santri ka. Komo lamun kena gede adat haram bae kasaleh moal. Sorogan salah cabok 2 atuh beak umat Nabi Muhammad dah. Sapa manggih mata abdi mah sapanggih manggih mapatan abdi ya. Eta mun hayang katutu santri kiaina kudu sabodoan teh losan. Mun cik santri Abah Haji mentari dona enak cek nek meuleuh masjid mangga. Ieu mah atuh kasarna dia teh pola meuleuh masjid. Jadi eta hayang jadi Abah Haji Juhri, hayang jadi Abah Haji Kaping kan mantuna meureun nya. Bisa nyitak juga Al-Maghfurlah Abah Haji Ajud dan yang lain sebagainya. Eta meureun geus kumpul sagala di dinya eta. Taholi jeung tahalina dipake sehingga tajali pan eta. Allahu Akbar. Tinggal urang nu ngarorak. Ulah piomong. Ieu mah pan kudu jeung duit 500.000 bae karak leumbang ka kobong. Haju ka kolot nibuan bae da kolot bodoh. Ulah dak. Tuh, pan lain. Ini canggih budak ya. Terus doang Iran ya.
Allahu Akbar. Makana abdi ieu mah mudah-mudahan urangnya hiji belah ibrohna urang tertarik ku kasolehan Abah Haji Juhri nya. Pan ieu geus paeh 3 tahun waf pupusnya. Haul ka sabaraha? Haul kalima 5 tahun geus maot. 5 tahun itu 50? Allahu Akbar. 54 tahun itu bukan waktu yang singkat, Paman. Nggak aing pakai cocokan bae ku dia. Aing ngerti sih ngerti. Aing mah dianggap edan aing ku dia eta. Bang. Iya, tapi mulai tidak ada. Aing mah menampilkan warna aslinya. Semua butuh transparansi, kawan. Hubungan itu harus dibangun dengan kejujuran. Lebih baik sakit hati karena kejujuran daripada pura-pura bahagia karena kemunafikan. Padinya nu nek haul ku nemporeudeum geus sawan eta. Kumaha haul peuting nek hujan. Padahal di haul geus maot. Kuat ngarempangkeun manehna bener teh ku bisi acara gagal. Lebih baik terjebak hujan di saat berjuang daripada terjebak rasa sayang namun akhirnya ditinggalkan. Allah udah kayak aing di lumur dia ustad gigi setengah badan mah ustad aing deui. Jadi dia mah bedul aing pakai cocokan ya. Terus kepenting darahnya senang bae aing malah. Kayak lah, Bang. Iya mah ulang ngomong kieu ge ieu supaya tertarik tanya. Ada motivasi untuk menjadi Abah Juhri gitulah. Minimal atuh jujurian gitulah. Paham tuh maksudnya? Sesinya. Maksudnya najan teu ngaji plak Abah Juhri atuh minimal atuh 0,5% Abah Juhri gitu maksudnya. Sia teu bisa doang muamar atuh muamaran. Paham teu? Jara rati cecahana. Jangan cabok sih poin itu. Kieu nya kan ya, embura ka. Cabok bae kan. Bisa baca. Bak, aman mobil aman. Jadi si mutakalim ini harus punya tujuan. Ketika berbicara apa tujuannya? 1, listijlabis sami', untuk menarik perhatian pendengar. Kumaha carana ieu pendengar digiring ingin menjadi sosok yang sedang dibicarakan, paham tuh? Geus sakitu tahun maot masih bisa mere nyahatu kanu hirup. Baru ngakaisin. Deuleu. Kawin teu keresek beureum deuleu. Bener deh. Pan bukti nama urang ilunya tuh kanu paeh ieu dah. Jamual aya nu kieu ieu lamun lain haul almarhum mah bener teh. Berarti kabeh nu aya di dieu dengan segala fasilitas yang tersedia sekarang ini karena betapa Allah muliakan ini almarhum. Matakan bahasana ge khalaqallahu sahabatan. Ketika almarhum ieu jalma soleh ieu diomong-omong ngaranna doang pan urang nyambat jadi disebut ngaranna bener. Syabul Qadir dan Syabul Kabir Pahit ada. Ama Uta ada. Disebutkan ngaranna Abah Haji Juhri, Abah Haji Kapik, khalaqallahu sahabatan. Karena ini orang soleh, Allah akan memberikan penghargaan khusus untuk almarhum ini. Dengan cara apa? Khalaqallahu sahabatan. Allah ciptakan awan di atas langit. Dari awan ini Allah turunkan hujan. Di mana hujannya? Tuh, padahal si kurang lembur abdi
Ji cenah geus 10 poe can aya hujan ya. Halo dok, kenceng ya Ji. Hari tadi abdi berangkat lewat Cijalur, eor hujan. Hujan mah hiji ngeun baturna loba. Buat teka bade. Abadu, wade. Ai di dia tantang ya. Hujan teu, henteu. Wah. Ternyata alam ini memberikan sinyal bahwa alam ini setuju mufakat bahwa Abah Haji Juhri dan Abah Haji Kaping dan yang dihauli malam ini adalah orang soleh. Kaitan jeung hujan naeun? Lam tamtur illa fi ardil kufri. Haburak asupannya sing ridho pulang ngaji kieu. Kudu nyambung cacahan teh. Nah doang dia. Diajak cacahan, ditanya, orangnya itu bukan tinggal, masalah bukan jeung botak nama. Lam tamtur illa fi ardil kufri. Hujan ieu engke turun ngen hujan ieu mah spesial, tidak akan sembarangan Allah turunkan. Bahasa lagi make adawat kosor tuh, tanyakeun ka Yunan. Lam tamtur illa nafi diisbat make illa wa adawatul qasri illa innama apun wa taqdimun kama qadama. Jadi nyurahna ieu lempengkeun. Hujan ini tidak sembarangan Allah turunkan, hanya Allah turunkan di daerah yang ada non muslimnya saja. Terus lu pada tak kabar aja kan itu pada perumahan pan budipan kadang-kadang aya non musliman bukan yang nong tadi galur kullu man syariba min ma'iha aslam pan kecil hujan meureun turun di daerah nu aya non musliman pan meureun cai nyerep kana tanah hadi disedot ku sumur tangkurak non muslim teh ya disedot aju cai meureun diinum ngopi, ngeteh, nyayur, atau mengejo. Kan kejo pun harus digigihi kan. Ganeng dia. Atuh penting mah kahar ya. Tahu kan digigihi? Pada eta digigihan meureun Bah. Haji mah tak kejo diteureun meureun ku tangkurak non muslim. Pada tak meureun kejona digigihan make cai nu kacampuran hujan nu eta. Kullu man syariba min ma'iha, setiap non muslim yang makan atau minum terhadap air yang tercampuri oleh hujan yang tadi aslama dipastikan akan masuk Islam. Barang cang terjadi zaman istiqbal ditakdir make fi'il madhi eta boga nuktah. Naon nuktahna? Nuduhkeun kana fi tahaqqul wuqu', nuduhkeun kana pasti terjadina. Makana surahna kitu, setiap non muslim yang minum atau makan dari air yang terkontaminasi oleh air hujan tadi dipastikan akan masuk Islam. Hartina ketika orang ngahaolan jalma-jalma soleh seperti Abah Haji Juhri, kiai-kiai, abuya-abuya, itu manfaatnya, faidahnya, hikmahnya sarua jeung urang keur nyebarkeun hidayah supaya non muslim loba nu arasup baheula mah haul kiai cukup ngariung asar alumni jeung tatanggana. Ayeuna mah haul diagung-agung ngayakeun tablik akbar supaya jalma dararatang, ilu takziah, ilu macakeun zikir, sholawat, tahlil jeung sajabana. Haul Cilongok, haul Abuya Usuf, haul Abuya Unari. Tapi dampakna katempok. Kulantaran ayeuna mah media informasi geus canggih di medsos jeung kubeung. Amerika mantuan Israel nyerang ke Palestina, horeng doang peteuy kokorombong di jerona. Horeng di Amerika kan leuyah kak, istilah mah leuyah. Ngamadeg masuk Islam. Malah pusat perbelanjaan terbesar di Los Angeles. Nah Los Angeles beh ditun pada haran ya dia mah. Abi-abi hirup teh. Atuh coba sakola iya. Itu kalau bulan Ramadan dipakai taraweh berjamaah di jalan raya. Malah sejarah mencatat Pak, karak di tahun ayeuna istana kerajaan Inggris Ramadan kamari ngundang
umat Islam. Sementara umat Islam di Inggris hanya 7%, minoritas. Mayoritas nama luar Islam. Diundang ke kerajaan Inggris, dibawa ke istana, diadakan buka bersama. Ketika waktu buka sudah datang, azan dikumandangkan pertama kali di istana kerajaan Inggris. Iya, sebagai wujud bukti nyata perkembangan Islam pohara. Lu perang mah perang jojong, dibukti nama di negara kafir asup Islam kan ya. Iya dampaknya Korea Utara anu notabene falsafah hidupna ateis komunis ngaleuh nu asup Islam. Iya teh diantarana hikmah faedah tina ngahaolan jalma-jalma soleh. Matakan yuk jangan menganggap bahwa kita menghaoli guru kita hanya buang-buang uang, hanya buang-buang duit, hanya buang-buang edo. Di luar daripada itu Allah sedang merencanakan rencana yang paling besar. Ternyata orang soleh itu begitu bermanfaat. Urang bae nu hirup ilunya tuh kanu paeh aing kudu ngomong meh. Mudah-mudahan kita punya polo ya. Allahu Akbar Gusti nu agung. Mudah-mudahan urang kabeh ku Allah sing dibere futuh, sing dibere terbuka. Kak, hirup jadi Badung mah cangkel kana beuheum. Cangkel kana beuheum. Coba sih lamun hirup Badung, hirup teu jujur. Jadi panitia mulut, dicurigai bae bisi duit dihakan. Mesti endah bae. Hirup masing benernya. Hirup masing bener, hirup masing bager, hirup masing endah. Cenah aing can bener, geura bener keun hirup. Teuing cai aing mah boga bapak kolot kiai kejurusanan. Doang kamari babaturan abdi ya, sakapal jeung abdi. Ji cenah aing doakeun aing supaya paeh di Mekah, ja aing mah itilok salat di lembur. Maksudna paeh di Mekah atuh supaya ngeunaheun bae, aing Abu Jahal paeh di mana? Paeh di Bandung tak paeh di mana saja sih aing Abu Jahal. Iho ya, pitan ji ulah jadi cenah doakeun. Wah, blok kuat pitan gitu. Hartina naon? Sanajan urang boga bapak soleh, ai urang teu soleh mah atuh cilaka nya. Paham? Urang boga salaki soleh, urang teu soleh mah atuh cilaka. Sebab pae mah sorangan-sorangan ka haji kana. Cenah sia boga pamajikan geulis sehidup semati sekata senada seirama. Dahar silih wapan, hitut silih amuan. Pae mah dia sorangan sia. Pae mah sorangan. Salaki cenah pae, pamajikan beunya merasa kehilangan. Buat ceurik tidak mungkin. Ngising dia na helm. Tilok aya pamajikan karunya ka salaki hayang dikubur bareng atawa nungguan minimal di luhur kuburan saminggu awah. Beak mukan idah mah anu ngalagakeun dia. Uncraan teh naik en meh ka Citra Maja. Bari biwir beureum beli hideung. Uncraan teh. Maka ayo. Teangan amal urang masing-masing. Nu can daek salat, haye geura diajar. Teuing ai berat mamimitian mah subuh mah 2 rakaat bae lah mimitian mah. Ya. Ayo. Belajar dari diri sendiri. Jangan cengeng, jangan banyak mengeluh. Mengeluh tidak akan memberikan kesuksesan, tidak akan merubah keadaan, hanya membuat kamu semakin tertekan. Semua akan baik-baik saja. Ayo belajar untuk sendiri, belajar mandiri, karena selamanya akan sendiri. Bahkan orang yang kamu cinta tidak akan selamanya ada. Orang yang kamu percaya tidak akan selamanya setia. Bahkan bayanganmu saja akan meninggalkan kamu di saat malam sudah gelap. Ayo sadar, jangan pola. Ya, mudah-mudahan ieu carasan pribadi sing aya manfaatnya. Mudah-mudahan almarhum sing ridho ka kula ngomong kos kieu. Amburannya ya manakib almarhum saeutik kula nyaho. Kitu eta manakibna bisa nurunkeun anak incu anu gararaga. Itu anak incuna. Kabelah ditu kabelah kenceh parungkung aya Syekh Mujib. Di dia aya pengarang tafsir Syekh Jalal Al-Bangqaqi. Lain Asyuyuti Al-Bangqaqi. Ulah tugararaga anak-anakna tuh nu tadi kiunan coba. Beuh eta kiunan he lamun dionang ka Bandung atuh teu 10 juta mah isin marana. Eta mah di bapak kolot teh kabina-bina nya. Mudah-mudahan urang kabeh sing husnul khotimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. A'budullaha rabbi wa la usyriku bihi syai'a
Allahumma inni ad'uka bi asma'ikal husna kulliha la ilaha illa anta subhanak an tusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan wa ahli. Allahumma ya rabb Muhammad wa ali Muhammad salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ajzi Muhammadan ma huwa ahli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril aswad riyaqil ajram tahibab ya sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar ni'amihi wa ifdalihi. Nas'aluka ya Allah an taqdiya hawaijana hawaijad dunya wal akhirah wa tarzuqana rizqan wasi'an bighairi hisab wa tusallimana min kulli afatin wa baliyatin wa fitnatin innaka ala kulli syai'in qadir wa tuyassira umurana umurad dunya wal akhirah ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير وأن تفتح لنا بفتوح العارفين واهدنا إلى صراط مستقيم وتفقهنا في الدين وتعلمنا ما ينفعنا علم الحكمة وعلم التأويل وتختمنا يا الله بحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتسخر قلوب عبادك أجمعين من الجن والإنس على محبتنا ومودتنا وتلقي قرب أعدائنا رب عليهم إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا الله سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة النار والعفو إن الإنسان. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم.